إلى درجة النبي المصطفى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك اهدنا الصراط Assalamualaikum. Nah, jarang klik. Iya, mengharap rumah dia tuh. Kunaon ieu teh fokus. Pak, kunaon teh diwalar salam. Gagal fokus. Ibu halo. Kunaon salam teu diwaler. Hah? Tunu kurang panjang. Resep nu panjang gini. Allahu Akbar. Kunaon ieu jawab salam teu jawab kunaon? Halo. Halo. Cing lamun ibu ditelepon ku si bebek. Krini kumaha salamna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarakin. Kumaha tuh salamna? Waalaikum. Gitu sanes? Balas? Ari ibu lebet ka bumi sok baca salam. Kumaha salamna? Eta geuning akur. Salam teh juga takbir, bunyi rupa-rupa takbir. Yang kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naon eta? Hah? Takbir lain lebaran. Aya deui takbir teh ciga kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naon eta? Takbir. Aya deui nu ciga kieu takbir teh. Allahu Akbar eta Bapak sia. Naon eta? Takbir ngakeun ngadat. Sarua keneh salam oge ieu. Salam ki rupa-rupa. Nu kiringan salam teh. Assalamualaikum. Aya gitu. Naon eta? Musafir. Salam musafir. Musafir. Salam tadi. Aya deui salam teh nu kieu tah. Assalamualaikum. Nagih. Aya nu kitu aya? Aya nagih. Nah nu kitu? Salam. Mau nagih. Salam. Lain lagi salam. Rupa-rupa wae ieu mah nya. Allahu Akbar. Siap Ibu, ulihan deui salamna siap? Siap. Fokus siap? Siap. Urang kawitan deui. Kedap iklan heula lewat. Siap pada fokus Bapak, siap fokus. Awas ya. Assalamualaikum. Wah, heula tadi kurang panjang. Kurang panjang nanti deh. Dok di jalan awak. Kumaha tadi kurang panjang cenah tuh. Boleh kan deui ah. Biasa we salam natunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah.
wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji sinaran syukur hayu urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur. Dina ieu waktos, dina ieu saat anu insyaallah mubarakah urang sadayana dipasieun kesempatan anu luar biasa menghadiri sebuah acara anu ngarojong karena peringatan hari besar umat Islam 10 Muharram. Hadirna ibu-ibu, bapak-bapak dina tempat dina raraga talabul ilmi laras. Laras talabul ilmi laras. Jalma nu sok hadir dina talab ilmu bakal menang 3 perkara. Kahiji bakal dibabarikeun milik rizkina. Aya di dinya contohna aya jawadah aya. Aya kue aya. Aya kopi aya. Di dieu mah cai we. Di mana-mana atuh ngaji ngan cai we. Di dusan sugannya. Di dusan. Gampang rezeki jalma nu sok resep talab ilmu. Anu kadua, lamun jalma sok resep talab ilmu maka bakal dipanjangkeun yuswana. Hayang panjang umur? Hayang sabaratus tahun panjang umur? Ripuh kakari 70 tahun kita serempah. Nah kumaha tukang maksudna panjang umur teh ya, panjang umur teh lain panjang yuswa ratusan tahun, tapi kita walaupun sudah meninggal orang tetap mengenang kebaikan kita. Eta disebut jelema panjang umur. Duh eta ka teh dedeh, aya teh dedeh. Ya. Da aya wae kitu. Sok inget ka teh dedeh teh lamun tolab teh sok babarengan tuh di hanapeun tangkal eta tolab dedeh. Sok inget, sok terbayang-bayang terkenang-kenang eta ka teh dedeh. Ayeuna teh dedeh tos teu aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Dicaangkeun di jero. Amin naon Kang. Tunggu di jero kuburna can maot. Eta disebut jalmi panjang umur. Nu katilu lamun jalma sok resep daek talab ilmu maka bakal dipikasono ku ahli surga. Hei urang kampung, kampungna dieu teh hilap. Kampung Asjang sana. Jang sana. Hei orang kampung Jang sana, geura lalabat anjeun ka sawarga. Uring teh urang Jang sana lalabat ka surga. Kulu wasrabu min rizqillah, silakan makan dan minumlah sesuka kalian. Eta urang Jang sana ka. Cicing. Hayo segera barang tuang sok. Ya surga dan kenikmatannya kami sediakan ke orang Jang sana. Hari ciwe orang Jang sana. Ditaras ke malaikat kunaon hai orang Jang sana menang cari ciwe maneh teh. Gusti kaula teh boga babaturan baheula sok talab ilmu bareng. Sok ka masjid bareng, sok ngaji bareng, tapi eta babotoran kaula ayeuna teuing di mana can ningali.
kaula abdi sadaya orang kampung Ciangsana tidak akan dulu merasakan nikmatnya surga sebelum teman kami, saudara kami yang dulu bersama-sama dalam ilmu di dunia ayeuna can hadi di surga. Nah, jika gitu hayang dipikasona ku ahli surga hayang insya Allah. Salawat senarang salam mugia tetap dipacurahkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sim kuring bari ngadongeng heula. Tadi pagi sim kuring Abu Salapan harus menerima calon mempelai pria di Sukabumi. Abu 1 Simkuring kedah ke Pelabuhan Ratu. Uih ka Cibeber Simkuring tabu 7 maghrib tadi eta panitia tos nelpon we hayo Kang di mana di Cibeber keneh pokona lelah capek, tapi pas Simkuring dongkap ka dieu luar biasa. Kaubaran kacape Simkuring tadi leungit ngadadak teu sakara-kara. Ningali naon Kang? Luar biasa, ternyata benar cek hadis nanyerna agama teh ku 4 perkara. Dan hari ini 4 perkara anu dicaritakeun ku Kanjeng Nabi betul-betul terbukti di kampung Ciangsana. Tasbih! Allahu Akbar. Tasbih, tasbih. Asal aneh ya. Lain teu beda, itu teu beda jeung Cibeber deh Kang. Ka ari tasbih mah tasbih. Hah? Ari bieu kumaha jawab? Deka. Kadang-kadang takbir teh. Hah? Kadang-kadang takbir beneran. Aduh, deka. Niru asim kuring. Dengan penuh semangat tasbih. Allahu Akbar. Tasbih Allahu Akbar gitu. Mesti aku ada aqua. Allahu Akbar. Luar biasa. Nanyerna agama ku 4 perkara kahiji ku ilmuna para ulama sim kuring yakin kegiatan seperti ini adalah hasil pembinaan para alim ulama setempat yang luar biasa. Aya lomba baca salawat, aya lomba naon deui tadi Pak? Lomba azan, aya lomba gapleh teh. Hanya 10 orang lomba gapleh lieur sudah. Aya lomba naon deui? Tadi ibu-ibu di lomba naon? Sholawat luar biasa, antusias. Ieu teh mangrupakeun hasil damal pencerahan para alim ulama setempat. Muncul donatur yang luar biasa, hasil pencerahan dari ulama setempat. Da loba Kang nu beunghar teh di belahan dunia sebelah sana teh loba nu beunghar teh, tapi kadang-kadang loba nu beunghar anu teu ingat ka fakir miskin. Laras. Boro-boro santunan dimanfaatkeun nu miskin. Laras. Luar biasa. Ieu hasil gawe para alim ulama nu kahiji. Anu kadua, nanyerna agama teh kunaon? Bi adlil umara, adilna seorang pemimpin. Pak Kades luar biasa menyambut acara seperti ini, mengerahkan masyarakatnya hadir dalam acara seperti ini. Luar biasa banyak dalam mencek Pak Kades ulah
aja covid lah. Mau jadi mau ya. Neras makanya Pak Kades luar biasa. Kedua tagawen. Anu katilu bidunyail. Naon cenah? Naon anu katilu? Deui nyata atuh. Anu katilu nanyerna agama teh ku dunyana jelema beunghar. Bidunyail agnia. Pak ieu cing hayang nyaho. Ieu panggung sabaraha? Hargana ieu mah? Juta. Sound system sabaraha? Eta susuguh tah sabaraha? Bieu hadiahan ka anak ka peserta lomba sabaraha? Sejuta. Bieu wetah santunan yatim piatu sabaraha? Acan mayar nu ngaji sabaraha? Sabaraha? 5 juta. Alhamdulillah. Lamun misalkan ieu eueuh teu dibantu ku harta jalma beunghar moal ngawujud kegiatan sapertos kieu. Beres? Nu katilu nu kaopat biduail fuqara. Doana jalma fakir. Beting aya nu ngadoa tadi beurang ti Gusti ulah hujan penting ayeuna mah diijabah teh hujan leres teh. Dalamun hujan bubar atuh misbar gerimis bubar. Luar biasa Pak. Tim kuring leungit kacape. Ningali situasi sapertos kieu alhamdulillah cigana lamun dunia po ieu kiamat anu untung pisan urang dieu. Beres. Urang dieu mah wayah kieu jam sabaraha ieu teh? Nah jam 11 di mah geuningan jam abdi mah. 10:30 wayah kieu eta masih ngariung tuh wayah kieu beutik. Coba ibu among ka puncak lah ditu. Wayah kieu jam 10:30 keur naraon tamanna kira-kira? Bah, kita bareng apalin pengalaman wah. Luar biasa. Mudah-mudahan kusim didoakeun anu kahiji para alim ulamana cing ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua umarona pamimpina cing saterasna dipasihan rasa adil dina mimpin masyarakatna. Anu katilu para agniana cing dibarokahkeun dina milik rizkina. Anu kaopat para fuqarona cing dipasihan ketenangan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring tadi ayah cariosan ti panitia Kang da di dieu cenah palingnya di tabu 11. Terus Kang tabu 11 makanya ieu 10:30 berarti setengah jam deui beureunya setengah jam deui lah ngayan setengah jam deui ieu tiasa sim kuring ngaleut heula biasa ngaleut heula biasa geuning badag di gelas lagi. Ibu sok gaduh panyawat rematik cara rangkeun ngaimun tolap teu nyarane ibu bari mencetar suku. Gaduh penyakit rematik gaduh. Cara rangkeun gaduh darah tinggi gaduh eta teh akibat darahna kilet. Darahna kilet. Naon ubarna ibu jam 4 subuh kedah kersa ngaleut ciherang haneut. Lamun ibu alim kasarang ku penyawat darah tinggi, gula darah, nyeri suku, nyeri bitis, ibu kedah kersa ngaleut tabu 4 subuh ngaleut ciherang haneut. Ngartos? Ngan aya cara ngaleut na teh ibu. Kumaha cara ngaleut na teh? Kieu urang contohkeun.
Tarik napas dulu, tarik napas punya. Minum. Buah. Tarik napas deui, cing tarik. Aya nama 3 kali ngalak-lak teh, Bu. Tarik. Tah, 3 kalinya. Anu katilu nama 5 kali ngalak-lak teh. Tarik napas. Tarik. Anu kaopat. Banyak. Halo, Wah, tambah lah. Sim kuring didadangan ieu. Bagaimana membangun keimanan baru? Bagaimana membangun ketakwaan baru? Tahun Hijriah 1444 Hijriah. Judulna moal jauh, jangan ningkatkeun keimanan jeung katakwaan sim kuring bari nyana judul syafaat. Naon cenah syafaat teh, Pak? Halo, ya perusahaan teh? Iya. Ibu naon syafaat? Ditulung. Ibu anu paling itu paling rungkun, naon ada syafaat teh? Halo. Kuotanya ayaan kuotana? Sinyalna teu nyambung. Ibu tuh paling itu, naon ada syafaat teh? Ditulung. Sim kuring dadangan ieu bade nyanakeun bab syafaat. Tapi judul syafaatna lain syafaatul udma anu dipasikeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta mah jentre tur marele eta mah bab risalah. Babna bab kapamimpinan. Jelas alurna, jelas juklak, jelas juknisna. Tapi di dadangan ieu sim kuring bade nyanakeun judul syafaat anu bakal jadi pitulung pikeun jalma-jalma nalika engke di yaumul kiamah. Naon wae Kang pitulung ke di yaumul kiamah teh? Aya 5 pitulung anu bisa nulungan hijal mangke di yaumul kiamah di saat manehna butuh pitulung. Nah anu kahiji al lil auladihi. Anu kahiji pitulung seorang ibu pikeun anakna. Naon cenah kahiji? Halo? Naon cenah kahiji, Neng? Seorang ibu bisa nulungan anu jadi anakna. Awas hati-hati mata. Seorang ibu lamun hayang bisa nulungan menjadi anakna, maka ibu tersebut kudu salehah heula indungna. Leres. Rek kumaha bisa nulungan jadi anak sedengkeun manehna sorangan ge tulunganan batur. Leres. Kade ieu barudak urang ieu urang. Anu aya keneh ibuna kade miha pecing bener akhlak urang kalau jadi irung. Sabab naon? Sabab inung berhak nulungan anu jadi anak. Ulah nepi ka kieu ka di akhirat teh. Ceuk Allah teh ieu ibu nah tanya tuh ka budak ibu dina neraka kekeakan minta tulung. Nah teh karunya ka budak tuh tulunganeun anjeun ayeuna aya di sawah
nulungan jadi anak. Macek inung urang teh wararega teh Gusti. Baheula ge ripuh di dunia ge dikecek anak teh nya tah nyeuseuk meus-meus nginjem duit ka kedok teh. Geus ditah ngasuh budak. Allahu Akbar. Ayeuna sim kuring geunah di surga mah nya deket jeung budak sok sieun budak teh ngariweuhkeun deui ieu mah dek anu. Kade inu urang ciga kitu. Cing bener ahlak kanu jadi inum ibu. Bahkan Imam As-Syafi'i rahimallahu taala ketika jam 2 malam ibu, Pak, osok jam 2 penting ngadoakeun jadi kolot. Ibu, osok ngadoakeun jadi sepuh jam 2 bengi osok. Dina tahajud teh ngadoa teh. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma Allahumma gfirli warhamhuma kama jam 2 penting ngadoakeun Gusti sepuh abi tos teu aya ibu abi tos teu aya tos ngantunkeun hayang baheula mah nyenangkeun kolot teh Gusti jam 2 penting tah urang teu bari teuing ayeuna sim kuring senang harta loba di mana-mana, mobil boga opat, pamajikan ge boga opat, tapi kaula rek nyenangkeun ibu Rama teh tos teu aya Gusti. Hapunten dosa ibu Rama abdi Gusti. Osok itu jam 2 penting osok? Osok tara ibu? Kerek tibra ibu mah. Buru-buru jam 2 penting subuh kaberangan. Doakeun ke urang. Hoyong ngempet tadi ning urang kali ditaros ku pembawa acara. Hoyong penak sareng Bapak, hoyong lamun penak bade kumaha atuh. Hoyong memeluk Bapak. Luar biasa Gusti nu agung. Doakan ke orang naon sabab seorang ibu berhak memberi pertolongan kepada anak-anaknya. Kahiji tah saha cara nu kahiji teh ibu anu bisa mere pitulung di yaumul kiamah teh ibu anu soleha bisa mere pitulung kanu jadi anak. Saha cara nu kahiji teh bisa mere pitulung kanu jadi anak kade kada solehah ibu. Anu kadua anu bisa mere pitulung di yaumul kiamah teh nya eta anak pikeun indung bapana. Kantenan ibu lamun murang kali ibu apal Quran 30 juz hafidhoh apal Quran 30 juz dan mengamalkannya semampunya eta budak, maka ibu Ramana ke di yaumul kiamah bakal dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Hei teh dede jeung carogena ka dieu yap ka dieu gini. Aya naon teh Gusti? Mangga sim kuring. Ya kaula erek mere mahkota keur anjeun anu dijieun tina cahaya. Allah eta mahkota bari ngagebur kitu Gusti. Na kumaha ieu teh meunang aya mahkota keur sim kuring. Ieu budak maneh keur di dunia geus jadi hafid jeung hafizah, hafal Quran, mengamalkan isina Al-Qur'an. Hayang juga gitu.
budak nulungan inung bapana Gusti keheula kaula mah alim lebat ka surga Gusti tingali ibu rama abdi di neraka Gusti keheula kaula nyuhunkeun ka anjeun Gusti angkat ibu rama abdi di neraka margi ku sabab aranjeunna kaula teh bisa soleh rek mas santernya bawa belaan sahwa piduakeun buka duit 50.000 dibikeun ka kaula rek mas santren ibu rama abdi mah ting tuang jeung naon Gusti kaula teu ridho kaula asup ka surga sementara ibu rama abdi di neraka budak bisa nulungan anu jadi indung bapak mata kade cing leres ya tah itu generasi urang cing leres ngadidik rek sare teh ya rek bobo coba dekatkan dengan Al-Quran osok rek sare budak cenah nguping Al-Quran osok wah ieu mah musik HP beak osok bade bobo maca Quran osok kupingkeun ya ka dia sakedap bade bobo hayu urang bobo sareng mama hayu urang wudu heula osok budak cenah rek wudu rek sare osok bangun osok jembling gimana ka euy heula iklan tah osok itu ka budak osok rek sare budak cenah wudu heula osok tara ibu rek sare sok wudu heula osok salat sunat heula nonton TV rek sare di bisa molor lamun TV teu hurung TV ngayai anu bogana sare deketkeun ka dieu kasep hayu urang bobo sareng mamah yeuh hayu hasok geura wudu heula tah kieu wuduna dipapatahan bade bobo mohon hayu maca doa bade bobo kumaha doa bade bobo teh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima rojaktana wakina salah jang kade gampang tuh nyalahkeun kadieu kasep ajengan disalahkeun ku budak ayo jangan kadieu sakedap da kudu kieu sugan jeung budak mereka yang boga duit keur bensin tadi nanti teh tapi keun bayalah beak oke kade ujang coba kade naik hayawe kade coba halo kade sakedap ieu saha namin aya mundur hayo saha nu wantun hayo naik eta bieu tarik agorowok salah astagfirullah dinyebutkeun salah eta simkuring mah salah pantau disalahkeun ku budak hari doa bade bobot teh Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina azabanarnya leresnya kumaha atuh nu leresna sok doa bade bobot teh kumaha leresna pang di mejaan ieu lain ka didinya naik ka budak kumaha sok aya wabis mika amut kurang tarik Bismillahumma ahya wa bismika amut bismika Allah kumaha teh kumaha doa bade bobot teh tapi kumaha sok bis Allahumma barik lana kumaha teh tadi salah cenah sok aku mah doa bade bobot teh sok bade bobo maca eta sok tara hari bapak mun bade bobo jeung mama sok ngaos doa naon eta Allahumma jadibna syaiton wah itu mah direk sare eta bapak bismika amut bismika
Bu amut. Sok coba atuh kumaha sok nu larasna. Bismika. Tara kanyahoan. Kade. Wani terus sabenerna lamun salah-salahkeun teu paduli ajangan salah mah salah ceuk aing salah. Cak kumaha atuh anu larasna doa bade bobot teh. Bismika Allahumma itu bobo banyak langsungnya. Oh ya 10.000. Aduh, tadina keur bensin itu tapi aku gunung bensinan teh banyak. Allahu Akbar. Bismika Allahumma ahya wa bismika eta teh doa bade paingan atau aiker sareti ngimpi dahar wae deh kamu nya salah maca doa. Allahu Akbar. Bade bobo ayo sok ngawas doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ayo orang menghafal nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ayo, coba sok naon. 1 Al-Fatihah pembukaan, 2 Al-Baqarah sapi betina, 3 Al-Imran, 4 50. Hah? Kade nah. Kade neng kade coba. Nah 50 kop sareng kabating kop nyaraneut naon teh. Kade neng 50 kop gagabah kop nyaraneut naon teh. Ayo kade kudu bertanggung jawab gerak. Kade ka panggung. Cing coba neng hayang terang. Ayo tadi 50 kenaon? 50 kop nyaraneut ku maksudna teh. Coba tina 40 lah papai. 40 Al-Mu'min, 41 Fusilat, 42 Asy-Syura, 43 Az-Zuruf, 44 Ad-Duhan, 45 Al-Jasiyah, 46 40 balikan deui. 40 Al-Mu'min, atasna yang beriman, 41 Fusilat, atasna yang menjelaskan, 42 Asy-Syura, atasna musyawarah, 43 Az-Zuruf, atasna perhiasan, 44 Ad-Duhan, atasna kabut, 45 Al-Jasiyah, atasna yang berlutut, 46 Al-Ahqaf, atasna bukit pasir, 47 Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, 48 Al-Ahqaf, 48 Al-Fatah, terus atasna kemenangan, 49 Al-Hujurat, atasna kamar-kamar, 50 kop. Oh 50 teh kop ya atau 20.000 deh kamanya 10.000 tadi nanti keur bensin ya teh tapi dapir aku udah ngagantian. Allahu Akbar. Geningan amat biasaannya bade bobot teh atuh aya nama ye bade bobot teh resenya surat anu surat apal aya nama hayu urang ngaos surat An-Naba. Amma yatasaalun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayo. Tosok 50.000 tara tanggung jawab ting 50.000 gitu. Naik na, ayo. Makasih. Ayo maju, jangan malu, ayo maju. Teh maju. An-Naba
Tadi mah doa pade bobo sabaraha 10.000. Ari bieu mah nama-nama surat 20. Aya nama surat An-Naba sabaraha kira-kira? Iya aya 20.000 di tambahan atau 30.000 di era deka. Ayo teh kalau buat naik ka luhur cing hoyong terang. Aduh. Jadi nyawer kieu deh ka dieu teh. Sok atuh neng surat An-Naba. Ayo ngupingkeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada Inna jahannama kanat mirsada. littaghina ma'aba Lajengkeun. labithina fiha ahqaba. Lajengkeun. Ayo iya 50.000 ya. La yadukuna fiha La yadukuna fiha bardan wala saraba illa hamiman wa ghassaqa. Subhanallah. Aduh gedengan apaleun deui. Suka teu moal apaleun deh kah? Eleh deui 50.000. Hiji. Halo. Tadi nanti jangan besi. 2 3 4 5 20.000 ini cukup pasti babar ya. Cekap dah bener sare neng mata. Sami-sami neng nyu salam ka bapak. Allahu Akbar. Nggak usah dinan 20.000 di simkuringin nepi maka coba merdeka. Allahu Akbar. Ayeuna ibu-ibu rantes. Subhanallah Pak. Pak, simkuring bercerita. Organisasi Islam Dunia mengadakan penelitian yang luar biasa. Anak usia 15 tahun ke bawah yang hafal Quran 30 juz terbanyak di Palestina. Di mana cenah Pak? Di Palestina. Padahal situasi dan kondisi di Palestina teu aman situasi dan kondisi di urang ayeuna. Beres? Bahkan ada pasukan elit Brigade Al-Qassam, pasukan elit Hamas mengumumkan para pemuda yang mau mendaftarkan diri bergabung ke dalam pasukan Brigade Al-Qassam. Syaratna eta para pemuda kudu hafal Quran 30 juz. Cek urang atuh keur perang mah saha we nu hayangnya nya teu saha we teu dae. Tapi begitu luar biasana, begitu diumumkan para pemuda ngantri mendaftarkan diri untuk menjadi bagian daripada pasukan elit Brigade Al-Qassam. Berarti eta barudak teh apal Quran 30 juz. Cing hoyong naros di Pak RT. Cung Pak RT. Kayak Pak RW. Pak RW aya Pak RW.
Aya Pak RW barudak Pak RT na tos almarhum Pak, di dieu mah Pak namanya pisan almarhum Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak RW atunya aya Pak RW. Pak RW barudak ngora umur 15 tahun ke handap aya sabaraha ratus urang nu hafal Quran 30 juz di dieu. Ulah teu kaetang. Da eueuh eta geuna. Allahu Akbar. Sadesa atau yang mengalah sadesa atau Pak Kades. Cing sadesa aya sabaraha ratus urang warga desa anu hafal Quran 30 juz. Aya ge juz 30 pang panerina. Anas pokona teh nya. Leres teu? Padahal situasi di urang sakieu aman. Aya nu ngaji di bom. Aya teu? Aya pasantren dihancurkeun. Teu aya. Ieu nakunaon ari di Palestina ciga kitu. Anak-anak usia 7 sampai 15 tahun mereka terbanyak di dunia sebagai penghafal Quran, sementara di urang ayeuna hese dengan budak anu hafal Quran. Baras, naon ieu masalahna? Setelah diteliti lebih dalam, siapakah yang mengajarkan anak-anak itu sehingga hafal Quran 30 juz? Ternyata adalah ibunya. Saha cenah? Indungna ieu nu ngajarkeun Quran ka anakna teh. Sok coba aya nama ibu, lamun kamurang kali ibu ngajarkeun Quran sadinten saayat. Lamun sabulan sabaraha ayat? 30 ayat. Lamun satahun sabaraha ayat? Sabaraha? Hitung ya hitung. Sabaraha? 360 ayat. Satahun budak ibu apa 360? Cing lamun 10 tahun apa sabaraha ayat? 3.600 ayat. Lamun sadinten ibu ngajarkeun ka murang kali nalar Quran sehari 1 ayat. Mata kurang coba ya ka ibu-ibu na ya. Halo ibu-ibu, halo. Aya keneh perusahaan? Cung anu apal surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal ibu-ibu na mana ibu-ibu na mana ibu-ibu na mana. Apa surat Tabarok ibu hafal? Hafal. Kumaha surat Tabarok teh? Tabarok. Oh, atuh meureun hafal. Ternyata yang mengajarkan anaknya mampu menghafal Quran itu adalah seorang ibu. Mata pantas cek hadis Nabi, madrasatul ula ari indung teh eta sakola anu pang utama. Kedua cenah sare bisa mere pitulung teh ke yaumul kiamat cenah bunuh kadua teh saha? Anak keur indung bapak. Ada ibu budak ngadidik budak orang cing bener. Ieu mah budak teh dikerasan, diciwit, hareupeun batur digusur, teu pirah hayang jajan baslu. Allahu Akbar, geus teu usum ya geus teu usum. Geus teu usum ngadidik budak dengan cara kasar, geus teu usum. Halo ibu, geus teu usum. Kahiji kadua. Katelu. Anu bisa mere pitulung di yaumul kiamah teh naon cenah? Al-Qur'an. Tigana ya iklan heula ieu mah ya. Iklan heula.
pembagian konsumsi. Sok kelas sok. Mana? Atas di atas paling dieta acan paling dieta acan. Atas di bagian atas. Acan. Cok bagian heula mah. Pan sim kuring bari ngantosan heula capek. Sok bagian heula. Iklan. Nuhun. Itu paling itu ibu-ibu tata kebagiannya tacannya. Tacan sok. Tenang ada terus disiapkeun. Siapkeun tenang. Eta santri tos kebagian. Tacan ke kaajengan dititipkeun. Cana ke kaajengan. Ka Ustaz Inan cana ka ditu. Atas Dacan Mangga itu paling itu dasar kebagian ibu-ibu. Tenang ibu tenang. Tuh kawaka demo tenang. Mohon. Atasnya atas. Anu katilu anu bakal mere pitulung ke yaumul kiamah teh nyaeta Al-Qur'an. Besok maca Quran. Geus sabaraha kali tamat baca Quran. Tah ieu hijriah ayeuna hijriah ye. Tahun kamari ibu sabaraha kali tamat baca Quran. Nah, seru-serian kita cek elenge. Bapak, sabaraha kali tamat baca Quran? Saasa sakali, sabaraha kali poho deui. Osok maca Quran subuh, osok maca Quran subuh sok. Ya, baheula mah cacakan make cempor. Subuh teh kolot urang sok maca Quran rasna. Maca Quran mulang salat subuh teh osok maca Quran. Ayeuna mah kumaha? Riweuh lain maca Quran pasea satoraneun isukna. Udang cek pamajikan teh. Kucokor nih udah kena. Naon itu yang udah keun. Aing tunung geus gapleh betul. Setoraneun itu motor 3 bulan. Wah, isuk-isuk lain maca Quran geus maca setoraneun. Riweuh, ripuh untung hirup kitu ka sore. Subuh hari Imam Syafi'i mengatakan orang yang pada waktu subuh membaca Quran maka huruf demi huruf yang dia baca anu ditingali kusocana bakal memperbaiki saraf anu aya di mastakana. Subuh teh maca Quran Pak. Salat subuh teh maca Quran. Ieu mah Bapak membaca handphone. Bisa aya naon, bisa aya SMS. Bisa aya chat. Baca Quran subuh teh Pak. Bapak maca Quran di imah, ibu maca Quran di dapur, budak maca Quran di kamar. Aduh, resep teh di imah teh KB maca Quran. Besok maca Quran subuh. Allahu Akbar. Palingan teh ya maafun. Dagang oncom bulukan. Riweuh ieu mah usaha teu kaop saeutak-saeutik rugi. Timbul hutang boro-boro batin. Naon sababna? Subuh eta teu pira kita maca Quran hese. Sedengkeun anu bakal mere pitulung ke yaumul kiamah nomor katilu teh nyaeta Al-Qur'an. Bahkan Kanjeng Nabi Pak 1444 tahun ka tukang curhat ke Allah dina surat Al-Furqan ayat 30. Ya Rabb inna qaumi takhudul Qur'ana mahjuro.
Ya Rob, hei Pangeran Abdi Gusti saestuna kaum abdi teh geus memperlakukeun Al-Qur'an teh mahjuro terbengkalai. Bapak lamun buka dina kitab tafsir Al-Maraghi tafsiran mahjuro teh aya 3. Naon cenah anu kahiji eta umat Islam geus teu daek maca Qur'an. Ieu mah boro-boro maca Quran aya nu kuro we nu kuro lila saeutik asa cangkeul kana cerita teh cing aya bapak mun make mobil resep keur nyetel Quran resep nyetel musik hah ibu lamun dina mobil resep kene musik resep kene Quran musik setel Quran kos di masjid di Quran naon Allahu Akbar. Umat Rasul bakal memperlakukan Al-Quran terbengkalai anu kahiji naon teresep maca Al-Quran. Anu kadua hartina mahzuro teh naon cenah teu hayang nyaho kana hartina Al-Quran. Masuk penasaran Pak lawan maca Quran hayang apa hartina? Nah ditanya hartina teh padahal aya mah geus loba Pak Quran teh ieu. Anu dikaluarkeun ku pamarentah Departemen Agama geus loba Quran anu aya hartia. Cing aya penasaran teu dina hati teh urang teh hayang apa ieu hartina Quran teh naon? Kadang-kadang urang mah teu penasaran. Cek Nabi kaum kaula bakal memperlakukan Al-Quran teh mahjuro. Sedangkan anu bakal mere pitulung ka urang ka yaumul kiamah teh nyaeta Al-Quran. Mari urang ayeuna api-api teu wauh kana Quran. Allahu Akbar. Coba lanjutkan ayat dia sih yang terang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala teruskan terus Yasin mangning barisa nahnya orang coba nu sejen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah kira-kira ini jarang klik sampai jarang klik ibu-ibu ya ayo ibu-ibu buru ganti ayatnya ganti tutung eta A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal ribut salat atau hayu menasa bobok lagi gorowo coba anu sajet barudak santri cari cing ya hebat ya santri aduh Allahu Akbar cing barudak cempling keun urang coba indung urang A'udzu billahi minasy syaithanir
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم sekarang ini ayo nama coba uang ganti Inna ashabal jannatil yawma fi sugulin fakihun nanti kanges sare deh deh nyaho surat yasin minggu mah katanya jika nanti lamun beli mobil maca surat yasin leres tuh kurang syukuran ngawas surat yasin tilu pote mobil lagi deh surat yasin deh leresnya kurang coba nu sejen ayat nu sejen a'udzu billahi minasy syaithanir rajim al-qari'atu mal-qari'ah cicing ye inung geut inung cenah ngajarawab Wihandi al-qari'atu mal-qari'ah yauma yandurul mar'u si pergi kulaces sareu nyarungku al-qari'ah ge podeh hari salat sok maca ayat naon atuh kulhu naon di atuh sok maca kulhu maca al-ikhlas tara kulhu tara bisi gitu ieu mah pan beda aya kulhu aya al-ikhlas beres teh beda teh kulhu jeung al-ikhlas beda kulhu jeung al-ikhlas teh kumaha ari kulhu atuh sok ari al-ikhlas geuning akur-akur gini nya salat subuh sok ngaos ayat naon kulhu deui wae kulhu sakitu ieu wana teh Allah batur malolor ieu mah salat lohor atuh sok maca surat naon Ina atoina mah alhamdulillah hebat luar biasa Allahu akbar astagfirullahaladzim salat asar atuh sok ngaos ayat naon ibu wal asri pasti jauh nanti wal asri iya wal asri mah eta teh pikeun nusir bangsa jin lamun ibu ngaliwatan tempat gaduh bumi saram baca surat wal asri ngartos apa surat wal asri apa kira sok baca surat wal asri wal as innal insana lafi husn ucapkan salam pasti udah gitu eta mah udah gitu biasa iya lamun bumi geuman cek batu teh wah loba eta mah loba jurigan imah teh maca wal asri pasti bakal barubar jurig teh sabab naon da keur sakola ge mun maca wal asri bubar halo
Hayang ditulungan ku Quran hayang. Eta pan ibu teh sok maca geuningan tos baca Quran teh ye. Naon doa hatam Quran coba sok. Allahumma arhamna bil waj'al Allah minhuma berarti arapal apal hartosna eta doa kepikeun tah neng satu ye Allahumma arhamna bil Quran ya Allah rahmati abdi sadaya teh ku Quran hayang dirahmatan ku Quran hayang naon ari rahmat teh Kang hartina rahmat teh ka pamimpinan Gusti pasihan pamimpin abdi sadaya teh anu resep kana Quran terus waj'al hulana waj'al hulana jadikan eta Quran keur abdi sadaya teh imaman paming terus imamau wa nura jadi ilmu pengetahuan terus wahudan menjadi petunjuk terus wahudau bahkan menjadi kasih sayang berarti lamun ibu-ibu sok resep maca Quran bakal menyebarkan kasih sayang osok nyebarkan kasih sayang osok nyebarkan gosip ibu mah kasih sayang dan beres maca Quran sudah omongkeun amit-amit tiungna menang nganyuk 2000 sapoe iya atas Quran jantan petunjuk atas jantan petunjuk Al-Quran lamun Quran terjadi petunjuk berarti nu bakal dipertanyakan ku Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan orang ke Allah Subhanahu wa taala nan sababna sabab Quran bisa jadi petunjuk ngan saukur pikeun jalma-jalma anu tak zalikal kitabul la raiba fihi nu katilu nu bisa mere pitul teh naon cenah kahiji saha ibu keur saha keur anakna kadua katilu aku kurang geusnya anu kaopat anu bisa mere pitulung ke dia yaumul kiamah teh nyaeta seorang sahabat untuk sahabatnya sahabat anu kumaha cenah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sahabat yang senantiasa mewasiatkan dengan hak dan sahabat anu senantiasa mewasiatkan dengan penuh kesabaran. Alus boga babaturan teh tah ngajak ka masjid ngingetan ka Allah we ka urang teh tah eta babaturan anu bisa mere pitulung ke di yaumul kiamah. Lamun
Kadang-kadang ku batur teh diingetan Kang hayu urang tobat ju aya namang geus teh geus kolot akang teh Gusti nu agung budak geus genep incu geus 10 hayu urang tobat aya nama Kang jeung simkuring urang babarengan ju urang diajar bener kawa lagi diajar bener akang diajar bener pun diajar kudu babarengan Kang hayu tah eta babaturan anu bisa mere pitulung ke di yaumul kiamah terakhir anu kalima anu bisa mere pitulung ke di yaumul kiamat teh nyata sedekah naon cenah ibu sedekah osok sedekah osok nampi sedekah osok masihan sedekah aya nampi mah osok ngan pas masihan teh Allahu Akbar Pak punten Bapak lamun gaduh masalah gaduh kahoyong dawamkeun Bapak sedekah saparantos salat subuh salami 40 dinten beres salat subuh 5.000 tak budak yatim yang beli bubur juga syaratna Bapak beres berjamaah salat subuh tim guri kapungkur hupun guru dipasian tika kitu ya lamun maneh boga masalah lain rek ngagantungkeun sedekah lain coba bedah hartina sedekah bedah kumaha rasana sedekah coba 40 poe maneh ulah eureun sedekah geus salat subuh tingali kumaha keajaibannya sebuah sedekah gosok sedekah Pak subuh kumaha lamun kana koropak sedekahna pani mesti koropaknya teu nyanteun Mas 2.000 geus salat subuh 10 pras 2.000 tos salat subuh asupkeun kana koropak sok ku Bapak 40 poe coba ke perhatikeun ku Bapak naon nu bakal karasa kana kahirupan Bapak bakal kaalaman sedekah anu kahiji naon cenah ibu bapak anu bisa anu bakal mere pitulung ka urang yaumul kiamat teh saha ibu keur saha keur anakna mata kade inung ka anak ulah saucap-ucapna dasar budak boloho sia mah pada teh budak ibu atuh ku bapana dipangku karakah riweuh bapak teh iti budak sahanya pan budak bapak le anak siapa ini Pak anak siapa kade bahasa didik anak dengan penuh kesabaran ting sabar anak soleh tuh gitu atuh bangun saya guru PAUD di dimanya guru PAUD mah pan balager ke burang kali terus teh kabudak tetap kenyarekan anak soleh sini semua sini ngaji sama ibu yu sini kasalaki galak nasib kita tuh pemajikan guru PAUD ya didik anak dengan penuh kesabaran jangan sampai menyakiti perasaan anak nya mun urang budak rada hese otakna cing ngomong itu ibu tetep ku ibu beres tahajud teh Gusti itu da budak abdi kunaon atuh dibageul budak teh beda ti batur ieu mah batur jajan dicokot budak anu mah Gusti batur ngorek boneka dialungkeun ka sawah boneka aku bager-bager ting Gusti urang kali simkuring teh urang teh ngecelakeun cipanon baca Al-Fatihah tiupkeun kana mun-munana ibu insyaallah teh masuk itu tara deh budak teh tetep ku urang teh ujang kasep hampura mamahnya jeung bapak dan beureun lamun maneh baheula bisa milih mamoadae kaluar ti imah jeung ti bapak teh moal salah hirup diajak sangsara kumat batur mah madeli sepeda pan maneh-maneh lulumpatan balik sepeda batur masuk itu ka budakku tara deui wae ibu bisa mere pitulung keur jadi anak kedua anak
bisa mere pitulung keur nu jadi indung katilu Al-Quran kade baca ibu setiap subuh, awali hari ibu dengan hari-hari ibu dengan membaca Al-Quran. Ibu lamun tos salat maca Quran 5 ayat tetep seueur teuing. Tos salat 5 ayat. Bapak sok lamun tos salat 5 ayat, lamun sapoe sapeuting sabaraha ayat? 25 ayat. Lamun sabulan sabaraha ayat? 750. Quran teh bisa tamat dengan satahun teh urang alhamdulillah satamatan maca Quran. Bade bobo urang kali bingbing maca Al-Quran. Anu kaopat anu tiasa mere pitulung ke di yaumul kiamah teh nyaeta saha? Sahabat yang senantiasa watawasau bil haq watawasau bis saum. Terakhir anu kalima anu bisa merah pilu ka urang teh naon cenah? Sodaqoh. Apal ibu? Bade dilaksanakeun? Siap ngalaksanakeun? Siap menjadi ibu yang baik? Siap menjadi ibu yang soleha? Siap ibu jadi ibu soleha? Siap jadi ibu soleha? Siap jadi ibu soleha? Kade cing siap. Siap ngadidik murangkali supaya jantan soleh tur soleha? Siap ngadidik murangkali anu jadi soleh jeung soleha? Titipkeun ka guru ngaji teh ibu. Masuk bapak ka guru ngaji dititipkeun murangkali osok. Budak dititipkeun budak ka guru ngaji osok tah. Ya mah budak tara di PHP-keun budak teh ini sorangan ka guru ngaji teh. Masuk bayaran. Jang sok bayaran awas. Sabaraha? Tara bayaran. Saha ustadna jang? Jadi anu ngawuruk naon saha? Eta ustad kok teu wau jeung ustad jang. Ieu PHP-keun ka di budak teh ka ustad teh PHP kula teh ini sorangan. Ustad tah budak kaula pangdidikeun, ustadnya ada kaula mah bodoh. Budak teh cenah ngerti kana agama, cenah apal kana Quran. Cenah alus keimanan jeung katakan ustad PHP tah kudu kitu. Cekap kitu teh. Amplopan 1 juta ustad di mahaputeun jeung mesa rokok. Osok kitu. Wah, 10.000 eta bayaran budak geus 5 tahun teu dibayar. Maudunan naon deui teh ustad teh rupa-rupa hayu loba udunan. Allahu akbar eta ustad. Teu diperhatikeun teuing dahar teuing. Budak hayang soleh, budak hayang soleha, laras hayang jadi nulungan ke yaumul kiamah. Teuing ngaji, teuing teu budak. Teuing nepi, teuing teu ka masjid. Ya. Siap ibu? Budak jadi soleh terus soleha siap? Pasantrenkeun sakolahkeun laras. Titipkeun ka ustadna kade. Rupina cekap pisim kuring, hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan hadirna urang sadayana di tempat teh cing jadi makom magfirah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.